Mangpeng leutik keneh ceuk geus kolot maripu karasa ku emak jeung ku abah meureun diajar ngaji geus kolot ripuh bener teu Bu? Cara aya aki-aki datang ka imah kula ceuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, aya naon, Bah? Cager Kiai. Alhamdulillah, Bah. Aya naon, Bah? Lain Kiai, ya Allah ya Robbana. Abah teh hayang curhat. Curhat kunaon, Bah? Yang Kiai abah teh hayang ngaji deui. Ngaji, Bah? Apaan osok saminggu sakali ngaji? Ngaji Quran, Kiai. Nginum heula tuh, Bah, nginum heula. Ditampi jeung Kiai. Aduh non jang Kiai. Tapi abah mah eta kabita kuno bodas. Oh mangga, Bah, mangga. Oh ditampi jang Kiai. Ngeunah geuning Kiai ieu mah nenen jahe. Kembali ke lab. Emang aya naon, Bah? Nya abah hayang ngaji Quran. Sok atuh kula heula maca, abah nurutannya. Nya Kiai. Dengekeun, Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siraqal sitolol. Siraqal sitolol. Ladzina tadina. Siratal ladzina sitolol tadina. Maaf Kang, ieu mah ala kadar gambaran. Geus kolot mah diajar ngaji teh hese, bener. Beda jeung leutik keneh Kang, urang boga budak umur 3 tahun, karek 4 tahun, 5 tahun, asupkeun ka pangajian. Balik ngaji budakna teh bararaseuh, bajuna teh tanya ku indungna. Bager kunaon eta bararaseuh, kana kerudung, kana baju? Kumaha anak urang ngajawabna? Mak, hampura nya mak teurap saeutik. Kunaon bager bararaseuh eta baju? Mak, tadi teh diajar wudu mak ku guru. Masya Allah, budak leutik ini geus bisa wudu. Coba sok rek teu bangga kumaha urang ngajarkeun henteu. Oh, bager bisa wudu? Nya, mak, bisa wudu. Terus bisa naon deui bager? Tadi teh mak, ya Allah diajar ngejah ku guru. Oh, coba mah hayang dengekeun nya mak. Nya sok buru. Kapapataku mim wa kasromi sanun wa patasan kumisan. Nepi ka kumis-kumis diejah. Torojo lanceukna umurna kakarek 7 tahun, tanya ku bapana. Bager menang naon tadi? Salua apa jeung si Dede? Diajar naon? Diajar hulu pija iya apa salua jeung si Dede. Ngan ujang mah geus apal kabeh. Oh, coba bapak hayang ngadenge. Bapak hayang ngadenge? Heeh. Dengekeun nya Pak. Nya sok mangga. Abatasa jaha dadaroja syasyalso dotodo agofako kalamana wagala aya. Dukung ku indungna, cek indungna kasrojang ibititi jihihi didiriji shishiti ditidhi igipiki kilimini wigili celengkeung cek abahna domah jang ubututu juhungku duduruju syusyutu dutudu gupuku kulumono wugulu oyo. Maaf Bapak Ibu, jawab bungah teu boga budak kos kitu. Bangga tante. Dangukeun ku cepil. Rasakeun ku ati sanubari. Demi Allah mah. Demi Allah Kang.
yang paling membanggakan ketika orang arek ngecepat jadi babatang geus arek dituruban ku samping kebat alias orang keur engkak-engkakan syakaratul maut mah. Bila datang Israil mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun kalau ketika orang engkak-engkakan syakaratul maut teu wala kayamat tabun celik urang teu daya jeung teu upaya. Anu mangkaning dina kitab Tambihul Gofilin dijelaskeun ma ba nyerina syakaratul maut teh leuwih nyeri alabatan disisit ku 300 pedang ka. Ketika orang engkak-engkakan syakaratul maut torojol anak orang anu tadina ala kadar apal huruf hijaiyah cerik ningali orang ayeuna mah geus dewasa nangis rek dikantunkeun ku urang keur kayaan syakaratul maut eta anak orang ya Allah kala kalempang beuki ngadeuketan urang bari mawa barang Kang. Ternyata eta barang teh nu dipikahayang ku urang sewaktu hirup di alam dunia. Apa barang tersebut? Al-Qur'an mah. Eta budak beuki deket gek diuk digigireun urang bari Qur'anna dibuka celengkeung ceuk anak urang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Torojo lanceukna anu tadina ala kadar hafal kabeh huruf hijaiyah ayeuna mah geus dewasa Kak. Keur urang sakaratul maut cerik sarwana sedih sarwana ya Allah gek diuk digigireun adina bari pok ceuk lanceukna muka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Al-ayah torojol adina anu pangbungsuna beuki ngadeuketan urang deket gigireun urang bari ngaharewosan kana ceuli urang ibu bapa ceuk anak urang anu bungsu ma tuturkeun ma la ilaha illallah la ilaha illallah. Terus deureun-eureun dibisikan ku kalimah tauhid urang keur engkak-engkakan sakaratul maut dikulilingan ku anak-anak urang anu saroleh jeung sarolihah saberesna ngaji Al-Qur'an eta barudak teh ibu ngangkatkeun dua pandangan menekung kanu maha agung mujabrat ka Allah yang masuk mamunjas medi ka Allah yang maha suci ngadoa ternyata eta doa anu dipikahayang kurang sewaktu hirup di alam dunia celengkeung ceuk anak urang. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma adu Gusti pangeran abdi igfir mugi Gusti ngampura li kana naon rupa dosa jeung kasalahan abdi wali walidayya Gusti ampura dosa indung jeung bapa abdi khusus ya Gusti ibu bapak abdi nuju kaayaan sakaratul maut ya Robbana hampuraku Gusti dosana ringankeun ku Gusti dina nalika sakaratul mautna karunya Gusti indung jeung bapak abdi warhamku Gusti sing dipikanya indung jeung bapak abdi kama robbayani shaghira sakumaha mikanyana indung jeung bapak abdi ka abdi sewaktu masih kene alit amin ya Allah ya Robbal.
beres ngadua tuluy urang teh ya Allah la ilaha illallah, lisan urang dengan mudahnya mengucapkan kalimat tauhid ketika sakaratul maut. Kerelek maut dulur mautna bakal jadi maut anu bagja sabab diantar langsung kulisan tinu jadi anak ngalangkungan doa jeung ayat-ayat suci Al-Qur'an, malah mandar eta mautna bakal jadi maut anu bi husnil khotimah. Mudah-mudahan we eta teh anak-anak urang ce, amin ya robbal. Tapi sabalik nama Kang, lamun urang boga budak bodoh tina agama, ketika urang sakaratul maut sedih anak urang meleleh air mata cerik mah ngan puguh ge teu bisa ngaji, teu sanggupeun mawa Al-Qur'an. Berat rasana manehna mawa Qur'an, lain berat mawa Qur'anna, tapi berat nanggung kabodohan nu aya di diri manehna mah. Eta budak urang keur sakaratul maut, urang keur sakaratul maut, anak urang teu bisa ngaji Qur'an, gek diuk digigireun urang. Ma nyebut but atuh kolotna keur sakaratul maut bari molotot malik ka anakna, goblok nyebut naon atuh heueuh ceueuh dina kateranganana, coba sok nyebut teh nyebut naon. Hepan di Jakarta mah kararitu ce anu sakarat teh ditungkulan ku anakna, ibu nyebut nyebut naon. Ampurannya punya dikieukeun teh ameh teu tegang teuing. Sengaja ibu boro-boro ibu jeung akang nu ngadengikeun anak kula sorangan, ya Allah. Menyayat bukan ati sanubari sok sieun teu bisa ngabina generasi anak-anak kula sorangan ce. Ketika urang sakaratul maut torojol anak urang, ya Allah, mak budak urang cerik sedih ngan puguh ge bodoh tina agama teu bisa ngaji. Nu aya ge ma bebaskeun ma maut ma bebaskeun ma tong loba pikiran ma maut ma bebaskeun ma kena sawah majang urang ma ma atuh maut buru ma kena kebon ge jang urang ma teu jadi paehna oge. Goblok si aing paeh encan geus rek ngarampok geuningan. Silakan ibu sekarang tertawa, silakan akang juga silakan sekarang tertawa, tapi apalah takilun, coba bari mikir ngaji. Nah, apalah arti sebuah harta kekayaan bu? Sanajan ayeuna ibu jelema beunghar, bro di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah. Si jabrik di pipir, si jamrong di kolong, rea ketan, rea ketoni tembok, lauk singko copok, lubak libuk, loba harta teka lebok. Apalah artinya sebuah harta kekayaan ketika anak-anak kurang bodoh tina agama aja. Harta yang paling berharga lain mobil anu mewah, lain rumah anu megah, tapi anak-anak anu soleh jeung solihah aja. Lain amin cenah ngaji budakna. Percuma diamin-amin gari budak diantep. Budak maghrib teu salat nongkrong di luar diantep, meuni beda kana kotok. Jauh kotok mah maghrib can ngampi ka kanangna ditanyakeun kaungal imah, bener. Dur Isa can ngampi kene ditanyakeun kaungal tatangga. Tapi kunaon lamun boga budak parawan, budak bujangan, maghrib can asup, Isa can katempo, tilu peuting, liliaran di luar bari maksiat. Kunaon urang hare-hare. Meuni berharga kene kotok tibatan anak sorangan. Kunaon sia keprok? Anak kotok merenya. Perhatikan perhatikan, ulah berharga kena kotok tibatan anak sorangan. Urang nyaah ka anak, perhatikan bu, nyaah ka anak, lain naon rupa kahayangna dipangmeulikeun. Budak hayang HP pangmeulikeun, hayang laptop pangmeulikeun, hayang motor pangmeulikeun. Ulah lin ustad, lain ulah, hek teh teuing ari aya duitna mah. Tapi akidahna heulaanan ahlakna heula bisi naon rupa fasilitas nu dibikeun ku kolot kanu jadi anak engke dipake teu bener lamun budak bodoh tina agama. Lain betul-betul pugu anakna